Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu sareng katampiti Sayyidi Syekh Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu annahu bahwasanya nyana Sayyidi Syekh Sufyan ats-Tsauri qala eta parantos sasauran dina kitab Duratun Nasihin halaman 70 hiji. Syekh Usman Al-Haubawi bakal nyarioskeun tentang kisah jalmi anu selalu ngamalkeun puasa sunnah genep poe di bulan Syawal. Anu ngariwayatkeun kana ieu kisah teh nyaeta Syekh Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu. Kuntu bi Makkah, saur Syekh Sufyan Tsauri, kapungkur kaula pernah aya di Mekah salasa sinina selama 3 tahun. Fakana maka sawaktos kaula cicing mukim di Mekah teh aya rajulun seorang pameget min ahli Makkah, ieu pameget teh termasuk ahli Mekah, orang Mekah asli. Yaji'u eta pameget teh dongkap ilal baitil harami ka baitul haram kulla yaumin dina setiap harina indad duhri dina waktos duhur. Wayatupu sareng toab eta si rajul teh bil baiti di baitullah. Wayusolli kemudian beres toab eta jalma teh ngalaksanakeun salat. Summa yusallimu kemudian beres salat eta si jalma teh uluk salam. Nyampaikeun salam alayya ka kaula nyaeta ka Syekh Sufyan Tsauri. Beres ngucapkeun salam terus kenalan terus ngobrol kaditu ka dieu berkenalan welah inti nama. Beres kenalan wayarji'u teras eta rajul teh uih deui ka tempatna. Kumargi antara Syekh Sufyan Tsauri sareng ieu pameget teh tos saling mengenal hatta aliptu dugi ka kaula oge kenal bihi ka eta rajul wa alifani sareng eta rajul oge kenal ka kaula. Lempeng nama ieu rajul sareng Syekh Sufyan Tsauri teh sering bergaul ku sabab tos saling mengenal teh. Saparantos nalami Syekh Sufyan Tsauri sareng ieu pameget teh saling mengenal bergaul tos biasa welah pokona mah jadi sahabat. Famaridho maka tekan tos lami kacarioskeun ieu rajul teh tedamang yauman dina hiji poe. Sawaktos ieu pameget teh tedamang wada'ani kemudian ieu pameget teh manggil ka kaula nyaeta ka Syekh Sufyan Tsauri. Terus Syekh Sufyan Tsauri memenuhi undangan sahabatna anu nuju tedamang. Begitu papendak ieu dua sahabat teh waqala kemudian nyarios eta pameget anu nuju tedamang teh idza mutu pamicek urang mameureun wahai sahabat kaula Sufyan Tsauri di mana-mana kaula maut faagsilni maka kaula nyuhunkeun pangibakankeun jasad kaula binafsika ku salira hayang diibakan ku sahabat. Wasolli alayya terus beres diibakan kaula hayang disolatan. Wadufini sareng abdi nyuhunkeun karidoan salira wahai Sufyan Tsauri supaya kersa nguburkeun jasad kaula. Masya Allah
Ialah wasiat sahabat anu teu dama. Ku deket-deketna persahabatan antara Syekh Sufyan Tsauri sareng ieu rajul. Dugi ka ieu rajul teh anu teu damang berpesan, mun kaula maot hayang diurusan ku salira. Hayang dipangsolatkeun, hayang pangmandiankeun, hayang panguburkeun. Masya Allah, pasti urang oge pan hayang kitu meureunna lamun maot teh mah. Hayang diurusan ku orang-orang terdekat urang. Komo hayang diurusan ku orang-orang terdekat anu seperjuangan dina kahadean. Indah meureun. Saparantosna wasiat seperti kitu, wala tatrukni sareng wayahna anjeun ulah ninggalkeun kaula fi tilkal lailati dina eta peutingan anu kahiji faridan sosoranganan. Ulah ngantep kaula sosoranganan wahai sahabatku, baturan kaula baturan fi qabri di kuburan kaula. Wabitta sareng wayahna anjeun kudu ngendong inda qabri di deket kuburan kaula. Walakini sareng wayahna anjeun kudu nalkinkeun kaula at-tauhida kana kalimat tauhid. Tungtun kaula supaya kaula bisa nyebutkeun kalimat tauhid hina suali munkarin wa nakirin, ketika kaula ditanya ku malaikat munkar wa nakir. Ialah wasiat orang-orang soleh sebelum meninggalna, pasti berwasiat di urusan akhirat. Hayang dipangdoakeun, hayang dipangtalkinkeun, bisi teu bisa ngajawab munkar nakir, hayang dipangdoakeun dan lain sebagainya. Beda jeung wasiat ahli dunia mah, memeh paeh teh pasti nu diwasiatkeun naon. Lamun kaula maot wayahna nya teruskeun itu macul di sawah can beres. Wahapenya itu pabrik tempe ulah sampai bangkrut, pabrik tahu ulah sampai bangkrut, nganu kararitu we nu dipikiran teh geus rek sakaratul maut oge. Dunia we anu dipikiran. Iyalah bedana ahli dunia jeung ahli akhirat. Sedengkeun lamun urang di detik-detik akhir hidup urang, ketika sakaratul maut masih keneh berat kana dunia, masih keneh berat mikiran alam dunia, masih keneh berat mikiran harta, mikiran perusahaan, mikiran itu, mikiran ieu tentang dunia, pasti bakal hese sakaratul maut lagi. Tapi lamun geus los we, geus teu hayang mikiran alam dunia, geus teu hayang mikiran perusahaan, sabada teuing kumaha harirup bae, nu penting ieu nu dipikiran teh akhirat. Ieu kumaha ngajawab munkar nakir, kumaha mempertanggungjawabkeun amal perbuatan urang di hadapan Allah. Lamun ieu nu dipikiran ku urang insyaallah salam. Tingali dina kitab Daqaiqul Akhbar. Ngan tentuna ieu teh kumaha dibiasakeun ti ayeuna. Lamun ti ayeuna urang selalu mikiran bae akhirat, pasti di detik-detik akhir hidup urang oge bakal memikirkan akhirat. Tapi lamun ti ayeuna urang terus-terusan teu eureun-eureun mikiran dunia melulu, pasti engke oge bakal mikiran dunia bae najan geus dicekek ku malaikat maut oge. Mudah-mudahan urang sing selalu dibimbing ku Allah Subhanahu wa taala supaya tiasa maut husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saparantosna Syekh Sufyan Tsauri nampi wasiat anu sapertos kitu ti sahabatna. Padomintu kemudian Syekh Sufyan Tsauri mastikeun lahu ka eta pameget bahwa Syekh Sufyan Tsauri insyaallah siap akan melaksanakan wasiatna. Singkat cerita mautlah ieu rajul teh. Kemudian wasiatna dilaksanakeun ku Syekh Sufyan Tsauri. Falamma fa'altu, maka sawaktos kaula migawe ma kana perkara amaro anu parantos diparentahkeun ku eta rajul ni ka kaula bihi kalawan eta perkara.
Jadi singkat nama ketika Syekh Sufyan Tsauri mengerjakan apa yang diwasiatkan oleh sahabatna eta, wabitu kemudian Syekh Sufyan Tsauri tengendongan inda qabrihi digigireun kuburanana. Setia amat ieu sahabat maut ditah ngendongan ngawaro. Sahabat Kang Herman mah teuing, lamun Kang Herman maut ya penting aya ting moal anu rek nempuan. Masya Allah, Masya Allah. Ari kahayang mah ulah sampai melupakan Kang Herman walaupun Kang Herman sudah terbujur kaku di alam kubur. Kiriman Fatihah minimal seminggu sekali, samalam Jumat sekali. Indah meureun lamun boga sahabat seperti kitu. Maka sawaktu Syekh Sufyan Tsauri ngendongan digigireun kuburan sahabatna, fakuntu bainan naumi wal yaqdati, maka Syekh Sufyan Tsauri di antara tidur jeung terjagana, antara sare jeung henteu, id tiba-tiba sami'tu kaula nguping munadian suara anu memanggil. Keur ngendong di kuburan tiba-tiba aya suara anu memanggil tanpa rupa. Masya Allah, lamun urang geus lompat imam berarti ih calana. Saur eta suara anu memanggil teh, ya Sufyan, wahai Sufyan, la hajata lahu, henteu aya pangabutuh pikeun ieu si rajul teh. Ieu rajul anu geus maot teh teu butuheun ka anjeun teu. Ilahi dika tebutuhun kana penjagaan ti anjeun, watalqini ka jeung tebutuhun kana talqin anjeun. Begitu mendengar suara eta Syekh Sufyan Tsauri, fakultu kaula ngucap, bimada, kunaon sebabna make kitu? Hebat berarti ieu. Aya suara tanpa rupa di kuburan malam pertama, masih kene bisa ngajawab. Lamun urang geus ngonci jeung teu mulut ngerok tok teu bisa ngomong, rek lumpat hese arek cicing embung. Qala kemudian nyarios deui ieu suara anu memanggil teh, bisyami ramadhana, ieu mayit teh sahabat anjeun teh anu geus maot teu butuheun kana penjagaan anjeun, teu butuheun kana talqin anjeun. Sebab ieu rajul teh geus ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan, wa itba'ihi sareng ieu rajul teh nuturkeun kana puasa Ramadan sittan min Syawalin, genep poe di bulan Syawal. Begitu nguping cariosan anu sapertos kitu, pastaiqadtu kemudian Syekh Sufyan Tsauri gugah tina kulemna, falam ara ahadan. Begitu gugah tina kulemna, ieu Syekh Sufyan Tsauri teh reet ka kiri, reet ka kanan, ka hareup, ka tukang. Ternyata kaulah henteu ningali seorang pun, teu aya jelema saurang-urang acan saha anu ngomong tadi atuh. Patawaddatu kemudian Syekh Sufyan Tsauri ngalaksanakeun wudu. Wasallaitu terus Syekh Sufyan Tsauri ngalaksanakeun salat. Beres salat terus deui wiridan istighfar, sholawat dan lain sebagainya, sakumaha kebiasaan jalma soleh. Hatta nimtu kemudian nepi kareup we kaula sare deui. Summa raaitu dalika, begitu kaula sare deui ternyata dina impian teh ningali deui kejadian seperti tadi. Aya anu memanggil salasa marratin, eta kejadian teh terjadi sampai ka 3 kali. 3 kali mimpi dina satu malam berturut-turut. Mimpi sarua seperti tadi, aya suara anu memanggil bahwa ieu lalaki nu anyar maut teh teu butuheun kana penjagaan anjeun, teu butuheun kana talqin anjeun, kusabab ieu rajul teh nu anyar maut selalu ngalaksanakeun puasa Ramadan sareng ngalaksanakeun puasa Syawal genep poe.
Setelah ia mimpi terjadi 3 kali berturut-turut dina satu malam, fa'arabtu maka kaulah yakin annahu bahwasanya nyana eta impian teh minar rahmani ti Allah subhanahu wa ta'ala, la minasyaitonir rajim, lain mimpi ti setan anu dilaknat. Kusabab ieu Syekh Sufyan Tsauri teh yakin bahwa eta impian teh ti Allah, berarti bener ieu rajul teh teu butuheun penjagaan kaula, teu butuheun talqin kaula. Fansarabtu maka tara Syekh Sufyan Tsauri berangkat min indi qabrihi, berangkat ninggalkeun kuburan ieu rajul teh. Bari ngaleos teh Syekh Sufyan Tsauri wa ana aqulu, bari nyarios kieu, Allahumma ya Allah waffiqni, mugi maparin taufik ka kaula li siyami Ramadan, supaya kaula tiasa ngalaksanakeun puasa Ramadan, wa itba'ihi sareng kaula tiasa nuturkeun kana eta puasa Ramadan teh Sittan min Syawalin, puasa deui 6 poe di bulan Syawal. Nah ieu doa oge urang amalkeun ku urang ti ayeuna. Allahumma waffiqni li siyami Ramadan wa itba'ihi sittan min Syawal. Ya Allah, mugi maparin kakiatan ka abdi supaya abdi mampu ngalaksanakeun puasa Ramadan, sareng mugi maparin kakiatan ka abdi supaya abdi mampu ngalaksanakeun puasa sunnah 6 poe di bulan Syawal. Saparantosna Syekh Sufyan Tsauri terus-terusan ngamalkeun ieu doa, pawaffaqniya maka maparin taufik ka kaula saha Allahu Allah al-kabiru anu maha agung, al-muta'alu tur anu maha luhur. Mudah-mudahan urang sadayana oge sing diberikan kegiatan ku Allah supaya urang terus-terusan tiasa ngalaksanakeun puasa Ramadan sareng puasa sunnah di bulan Syawal selama hidup urang, sehingga urang tiasa mendapatkan kebahagiaan di alam kubur sakumaha anu dialami ku ieu rajul. Badrud Durari, ieu kisah dikutip ku Syekh Utsman Al-Khaubawi dina kitab Badrud Durar. Wallahu a'lam bishawab.